tah kitu jaluknya. Perjalanan di Karang Pawitan teh janten urang boga tekad ngabersihan sagala rupa dereget-dereget. Mangga bisa pada tumaros mangga. Mangga sok. Kieu menawi Pak aya pertarosan. Anu nembe ku Aki dijelaskeun supados langkung jelas ya Ki. Mohon. Nah teh cekap ku istighfar, ngaos doa tobat, ku ngantunkeun kamusrikan abdi susuci diri teh tah kedah kumaha tuh saterasna Ki. Lamun urang geus ngarasa cukup ku maca istighfar, ku maca doa tobat anu sapertos Nabi Adam nya. Pikeun urang susuci diri tur hantem cicing didinya, berarti urang lir ibarat jalma anu lata. Ukur nyebutan, ukur maca, ukur ngarumasakeun. Sabab didinya geus yakin pamal miskola darojati khairu yaroh wa ma miskola darojati saroya saroyaroh. Nyieun pagawean urang sanajan sagede siki sasawi anu alusna bakal kaala eta kahalusanana. Nyieun kagorengan urang sagede siki sasawi oge sabalikna sami bakal kaala eta hasilna. Sanajan urang tobat tepikeun ka kaluar cai panon nya tuluy-tuluyan tetep ngaran pagawean anu geus dipigawe eta moal bisa dimusnahkeun. Da tobat teh pan tadi ge lain sakadar ngucapkeun. Kitu tah nya. Harti tina tobat teh berarti urang pindah. Ngaran tobat teh hijrah. Nu asalna urang tuluy wae maca anu di luar. Terus urang ngaji di luar, nyebutan asma terus. Baik asmaning Allah Subhanahu wa taala, baik nama asma silih wangi, antem disebutan tapi tanpa kurang dikanyahokeun, berarti rohani hidup dacan ngajalankeun tobat. Dan meja jasmani. Gitu gini. Kartos ki kartos pisan. Tah nu mawi dipancar tunggal neraskeun tina perjalanan Karang Pawitan. Tina tobatna urang ieu jasmani sadar. Tur nunda pagawean anu matak ngajadikeun kamadaratan ka urang. Anu nyilakakeun kana raga urang. Dipancar tunggal dipaparinan pemahaman jeung carana. Bikin cara eta rohani supaya bisa kembali kana jati dirina, mengenal ka Gustina. Sapertos anu tos dipasihkeun dina cara-carana nya. Gitu. Sabab di Karang Pawitan maupun dipasewakan pancar tunggal lain ngan sakadar cicing dina syariat. Lain ngan sakadar maca jasmani hungkul. Tapi dipancar tunggal neraskeun dina maksud jeung tujuan bahasa Karang Pawitan adalah mengenal kana jati dirina, kembali kana jati dirina. Urang ulah poho kana purwa daksina, ulah poho kalemah caina, ulah poho urang ka Gustina. Gitu. Sedengkeun salami ieu lamun urang ngarasa cukup ku masalah eta. Istighfarnya ngaoskeun ta'ud bismillah, istighfar, syahadat, doa tobat, terus ngerasa cukup di dinya.
tatkala digeuing jeung dielingan da geus cukup urang mah kieu da di Karang Pawitan teh ti kolot ge kieu. Ya, berarti didinya urang naon berjalan di tempat. Dina surat Al-Baqarah ayat 6 diuningakeun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Pikeun jalma-jalma anu kufur, anu kafir, anu katutup pikiranana, anu katutup hatena, sanajan digeuing jeung dielingan tetap moal narima. Kan itu dina surat Al-Baqarah. Laras. Nya. Mohon. Nu muncul naon kaegoanana. Ngarasa bener eta dirina. Janten lamun urang muncul kaegoan ngarasa geus bener eta pribadina, geus cukup semet didinya. Nya, anu tadi dina surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sanajan tadi eta jalma-jalma anu kalalupur, anu kalalapir hartina, lalu kupur teh kade lain nganung harti anu can tobat nya. Sanes nganung harti anu acan ngabersihan tina kamusrikan tapi nutup manehanana cukup didinya. Da geus cukup ngajalankeun tobat kieu oge, geus yakin dihampura dosa kan itu nya. Mangka dijawab dina surat Al-Baqarah ayat 7. Baca surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Artosna Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Pikeun ka jalma-jalma anu ego, pikeun ka jalma-jalma anu tadi geus katutup pikiranana nu disebut kafir, nu disebut kufur, sanajan unggal wengi nyebutan istighfar, sanajan dina ngajalankeun doa tobat, kan itu nya. Ngarasa geus cukup ku kitu hungku. Tanpa disadari Allah geus ngunci. Khatamallahu ala qulubihim. Allah geus ngunci kana hatena eta jalma. Wa ala samihim jeung geus ditutup pangdengina. Wa ala absarihim geus ditutup paningalina. Lain ditutup ceuli pangdengina teu bisa ngadengi. Anya, lain ditutup paningalina teu bisa ningali, tapi cukup jang manehna sorangan, cukup da ceuk kolot ge ada kieu. Beres. Ceuk kolot ge da kieu. Da urang mah geus urang naon, urang taklid ka kolot. Tah nu mata kidep kade kaki alang ulah taklid. Kira-kira ki alang salah, kira-kira ki alang can nepi nuduhkeun ka hidep tinggalkeun ki alang. Nya. Sabab ki alang mu ngadoliman ka hidep sakabeh. Kan itu? Kartos. Wa ala absarihim jeung nutup paningalina lain pedah teu bisa ningali. Mandang ka batur teh selalu salah. Ieu salah, ieu lain, ieu kufur, ieu kafir, ieu geus ngagejlig di Karang Pawitan. Tah, gitu. Sehingga naon hasilna disawatu walahum adabun adim. Bebendon ti Allah pan kitu nya. Nu kacida gedena. Nu mana bebendon ti Allah sanajan urang maca istighfar tapi teu jadi katenangan. Sanajan urang maca Rabbana dollamna angkusana wa illam taghfirlana tapi teu ngajadikeun katentreman. Naon sababna rohanina masih keneh poe. Eta nembe main dina pikiran jasmania. Tah nu matak kahidep sakabeh
kulawarga Pancatunggal. Urang memahami kacida bersyukurna geuning leluhur ti para hiang ngageuing ka urang sakabeh titah netek ka dirina titah pangih titah maripat ka Gustina dina perjalanan kenalilah diri Anda waktu di Karangpawitan ayeuna di Pancatunggal diteruskeun pengetahuan-pengetahuanan. Sabab ieu tugas nu kudu kurang terus dijalankeun. Ulah ngan sakadar dibaca kenalilah diri Anda, kenalilah diri Anda. Ya. Tapi urang kudu mengenal diri sendiri. Sepuh di Karangpawitan cicing dina masana ngabersihan kamusrikan nyalametkeun deui seueusiwina dina rundean akhir zaman nu ayeuna sepuh kapungkur ngahaja ngumpulkeun deui nu di kalerna di kidulna di kulon di wetana para karuhun kararumpuh tapi lain para karuhun anu eueuh ka dieu nu ngajaran tul tah karuhun teh ngajaran tul hidup teh karuhun kade anu ti wetan nu ti jawana anu ti kidulna pan bener nya anu ti kalerna anu ti kulonna nu mampah menuju ka Karangpawitan nu tanpa disadari lamun urang inget kenal lakon hidup dina mangsa nu kamari pasti bakal paham nya ngahaja pikeun naon pikeun dibersihan tina rereged kamusrikan kadoliman jeung kakufuran. Saatosna hidup sakabeh dibersihan sakabeh kamusrikanana ayeuna dipaparinan pengetahuan pangarti supaya urang mengenal diri sendiri. Supaya kembali karena jati diri, supaya ulah silo ka Gustina. Seperti itu tadi, surat Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia, loba jalma anu ngaku iman ka Allah, percaya ka Allah, jeung percaya kana poe akhir, tapi saur Allah, saur dina hatena, wa ma hum bimu'minin, panehanana can pernah iman. Kade ciri jalma iman lain peda getol ka masjid nya katingali getol salatna cantang tu iman. Da iman mah lain ditinggal tina salatna, lain ditinggal minang ka masjidna. Kartos teh? Dan nami iman mah pan tadi ge geus telem, geus ngojai ka jero, boga pangalaman kaalaman nu kaalaman bukti jeung nyata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh ning hareupna wajah urang nya ka wajahna jatillahi rabbi kalawan nyata teu dibayang-bayang teu disawang-sawang lain dikira-kira komo ceuk pikiran tapi kealaman anu nyata sehingga ngajadikeun keyakinan anu pasti eta jalma iman mah kade matak aman ka dituna nya tah kitu jalu dina perkara maksud jeung tujuan tobat nya sok ke taroskeun deui mangga taroskeun deui